wa iza aradta di mana Gusti mengharapkeun diibadi ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah fakbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae ketika aya fitnah kuari di aradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiai wa taqdilana bihajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat kene kula rek nanya haji pende be umur sabaraha Mang Haji 80 siapa encan tapi sedang kan lamun pae didoakeun ku urang dia lain deuk dikawinkeun wah teu beres urang dia tah nah iya jadi hak eta adalah paeh urang geus nyaho nu sugih paeh anu susah mah koit bupati ge maot RT mah modar kabeh pararae atuh ai di Bandung mah lain di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus ngeunaheun kan ai ka haji pondi mah koit lamun ka pamarentah modar beda-beda tah bahasa teh nah ieu mah geus pararae kurang geus disaksikeun urang geus jaksian anu mararaot nu sugih maot nu susah maot pamarentah paeh rakyat paeh sarua bae kiai ge maot sarua bae nu kolot paeh budak paeh kadang di jero keneh berarti hak tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh kok bisa kos kitu nyatana kolot ge boga HP-na 2 biasa sempet WA-an segala miskola dzarratin syarra yara miskolan iya kan tanda bahwa nyana teh henteu percaya bahwa dirina bakal paeh dia anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani kolotna kudu WA-an jeung jahena naonan nah ieu tanda jelema blon teu percaya kana bakal paeh iya boro-borona naon diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah wiridan teu betah salat sunah teu betah komo zikiran maca sholawat mah teu betah tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak kitu keneh urang geus maot urang sering nganterkeun mayit ka kuburan ya Allah ya Rabb imah nu sakieu agrengna imah nu sakieu gedena isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang kurang hanya semeter leuwih saeutik kumaha jangkung pendekna bae haji pendek geus ngajengkalan sorangan nya mah sabaraha Haji jengkalan nah iya eta imah urang nu aslina mah kan eta tetapi hampir orang siga nu henteu percaya bahwa orang teu bakal kitu di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur imah leuweung nu mabok ambalaya baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan mun di Bandung mah tuh di kebun kelapa Cicaheum kuari mah di Jambe di handapeun tanggal Jambe malah eta nu mabok nu zinah nu judi di mana bae Masya Allah karim ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan sebab naon sebab kan siga anu kaluar ti gedogan Jepang mah siap Cina mah siap sebab geus terdidik begitu di Indonesia asup apa era globalisasi bener baik nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat Masya Allah indah kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus teh heeh kolot ge hei sia di kamar bae horeng kolotna ge sarua kieu bae deui tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh
kumaha coba ye neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese aya di jambe teu boga HP encan kabeuli doang tah mah lain waro. Inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak. Urang percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya kana ma akhbaro bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, pertanyaan malaikat munkar nakir, aya azabil qabri, aya naimul qabri. Urang percaya geus atuh radap perandapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon. Ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab. Terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak. Sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha? Cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese. Ieu bae pamonggolna teh pamonggol teh kudu dibonggolkeun diteundeun bae di Gunung Uhud diteundeun dok Gunung Uhud ajur. Nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu. Atuh sama lain ajur deh mebes tah mah. Atuh mebes bae geus. Tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cek Abu Nawas. Jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih. Oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan. Nomor kedua, maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah. Bener tante, bener. Kunaon fitnah maka dicintai, fitnah mah kudu ge dijauhan. Sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta jeung keluarga sebagai zinatul hayati dunia eta teh ngaranna fitnah. Fitnah teh harta, fitnah teh keluarga. Kula mencintai harta, mencintai keluarga. Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintainya. Lumantak wali presiden toh-tohan ge. Mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka. Memeh pilpres dicaritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae. Pemenangna geus dibejakeun sekolah pilpres telah selesai. Padahal mah milih ge encan. Seperti eta lah. Kuari teu kudu dibejakeun fitnah. Tah baheula mah kiai teh ya, kiai ngadoana ieu tah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradda bi ibadika fitatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Eta doa para kiai salafus sholihin. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kemungkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin. Wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun di ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae. Ketika aya fitnah kuari diaradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadot kumaha masyarakat. Geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban. Polisi jeung TNI jeung TNI. Nya mah biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah. Kuari makan kiai jeung kiai. Nah, ieu adalah zaman fitnah. Nu bagus mah menta pae. Faqbidni ilaika ghairu maftunin ya Allah. Abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah. Kiai nage kiai kuari henteu lo gadoa eta usim fitnah teh malah manehanana naon sih geus tah bali caritakeun sebagus aya dihara TNT kabehan Pan. Nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diondang ku bupati cager tah ya kepalana ya blon ya
Ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersihan gerak kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab. Aya bukuan, aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula. Zaki Kuari sakolana di Australia baheula teh atuh. Gubernur urang sakolana ge di luar negeri. Ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara. Masyaallah karim. Ngan sakadar jadi kokoset doang. Kokoset mah koset nya geus bersih mah ditinggalkeun tah jadinya karena kiai anu milu di kantor kitu teh kiai kokoset. Ieu mah di ditu lain di dieu lain. Di ditu teh mah di Lampung. Aya kesempatan keneh kamari urang terlena kabawa ku nafsu, lain berarti urang salah, tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti, mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti. Sebab naon? Di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari. Ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kieu atuh teh nyaho jasa teh beja duh kata dia boga santri 70 ku ari tinggal 7. Berarti berapa persen? Tuh teh nya naon ieu budak. Ditanya persentase ge heran. Odop jasa merenya. Ya Allah. Ya kari dijawab presentasenya nah. Aya di daerah urang ya, daerah urang moal dibejakeun. Maksudna daerah Serang boga jamiahanna 300. Rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper. Ku ari jamiahanna tinggal 30. Merosot. Aya anu pasantrenna rek dijual. Atuh di Jambe mah geus. Ieu mah di daerah Batur. Karak endeuh ieu mah geus. Ieu fitnah teu karasakan ku urang. Masyaallah karim. Aya loba doge ka kula ieu. Kaduhung cenah kiai kaduhung. Di Karawang pan sok ngaji ka Cilongok. Mimiti nyeun pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna. Nyeun majelis alhamdulillah masyaallah. Teu sangka teh budak santrina aya terus majelis atuh dieusian aya jamiahana ditanya ieu minggu sabaran sok milu ngaji. Alhamdulillah cenah kieu beureum geus 300 400. Bih. Atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah. Nah, kamari datang caleg merek kipas. Iwa alal hakimnya nih kipas cek jana teh lah sepira kipas beredanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ka belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teh ulah aya di ulah jandela kajen teuing teu make jandela heulanan. Ih cenah enggeus kieu atos tungguan sia. Tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat jadi nyono nyiuman ku nanaonan sia. Nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh. Haju jamiahan teu daek. Kulik wah kula mah inget ka Abah bae beuleum ta jandelana. Belum jandelana karpetna belum. Oh, ini siapa tolol. Ini Karawang mal bejakeun Karawang mana? Masya Allah mangkaning pernah dicariin segala. Nah iyalah fitnah. Teu karasa sok geura ge. Sok geura seputar Cisoka. Aya nu bisa ngaji di Cisoka teh. Tapi set kena fitnah. Mal bejakeun kieu teh geuleuh nyaho. Oh, Serang kamari datang dari itu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu henteu berarti gagal tobatan ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh kabawa sakaba-kaba ampura Gusti aya duit-duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteung
menang seberapa ngaji kamari 2 juta ya seetik amat emang milih nomor hiji bohong siap beres itu di bawah ongkoh ku aing sia geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo mah geus nah ieu mah geus carita fitnah sing hade mentak istiqomah teh hese moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al istiqomah khairun min alfi karamah ku hese-hese nah istiqomah teh ulah gide ulah non gitu ngara goyang-goyang nah ieu mah balikan deui panjang teman dongengna na ieu fitnah teh horenganan harta fitnah eta adalah keluarga ketika urang mencintai harta jeung keluarga selesai hirup mah seorang ulama di mana geus mencintai harta mencintai keluarga moal kaburu zikiran ka Gusti Allah nu diitungna ieu bae tah zikiran nu dihitungna eta bae ngaji nu dihitungna eta bae segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala padahal geus diarajipan ku urang kabehan kos kitu bang geus diatur ku Gusti Allah hayang teu hayang geus aya tulisanana tinggal urangna bae ngabersihan hatena sakadar urang babarengan we yuk ulah teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu ieu kahareupna ngeri ulama ngeri nama zaman Golkar biasa gitu rusakna komo zaman PDI Golkar masih kene aya berbau agama PDI mah wallahu a'lam jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya moal tanyakeun tah ke Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh ieu mah keur carita ieu mah geussan pilpresna ge nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun iya mah kumaha gitu kula mah montek ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaros sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salapi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta mangan sakada nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha dijojos dana sosial sabaraha eta ai salapi mah hayang kan teu nyaho jurusan ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu makeun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak nomor kedua mencintai fitnah korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah naon sia teh maksudna Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tunggal hiji teu boga anak nya nama teu boga minantu teu boga besa aja anak teu boga walam yakul lahu kufuwan ahad hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana nah tunggal be hiji kula mah boga anak ya kana mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh mani pendek disuka jalan wah tuh nyaho ke jambe ya kecil pan nyaho kabeh orang potonganana ambalayah di dieu ih nyolong bade ye jelema ye Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya ingat kana maut ingat kana kubur ingat kana siksa kubur dengan ingat kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga
sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalametan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah bae dibelian hulu jelema. Dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah aku mau jadi presiden. Urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh. Sabaraha teh eta mah. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh. Eta teh teh nyaho urang mah miliar teh ieu mah 100 juta ge can pernah boga. Enggak pernah ngegeter pun boga 100 juta. Artinya santri mah iraha tuh boga 10 juta saya buat jasa perasaan. Nah, batur mah geus tetean. Nah, eta kan nafsu jeung nafsu. Lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti moal beres ka dituna. Bupati beulian jelema moal beres ngalaksanakeun, presiden mealian moal beres ka jeung kumaha ge. Sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah. Sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna, tunggal dina sifatna, tunggal dina afalna. Tah lamun ku kula teh dikitukeun masyarakat bakal moal hudang komo ku ari di negeri Indonesia. Masya Allah karim. Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya. Geus nyulusup ku ari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran Buddha mah, anu ngaran Hindu mah, kabelah dia geus ambalaya. Ku ari mah urang masih keneh loba kiai-kiai isuk pageto ku Allah, kiai nu ikhlas dicara buta, tinggal aya kiai-kiai anu kos kararitu, nasib anak urang